Hayangeun. Hayangeun eta. Punten, naon eta teh? Iya teh, brik-brikan. Oh, mana teh ngomong di situ? Heeh. Halo. Ya abdi aya di dieu. Ngomong bau suhu sih teh. Halo, ini di sini. Ini di sini akunya berada di sininya dengan kita di sininya. Oh, kamu ketahuan pacarkan lagi dengan diriku, temannya aku. Anjing nah-nahnya. Naon goblok. Hebat mana pokoknya gitu. Ya. Oh, sudah siap. Oh, iya. Oh, barusan yang ngomong itu cucunguk. Goblok ini butuh cunguk aing. Halo. Halo, anjing lain halo. Gitu. Ari ABG mah beda nyebut ge. Kumaha? Halah. Ini dengan siapanya? Halah. Gas kumaha aja teh. Pakai yang dijauh goblok bisa masuk dituluikeun. Kasurupan ni siya. Lumpang di goblok. Buka topina tu belegu. Jadi diadu si di Sarerea. Halo, artis. Bos. Nah, si Cici beberatukan itu bisa rusak dengan pesawat. Mengenai ngejebol. Nah, si Cici. Macam mana pula kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak bela itu kena sirah apa? Mana emang ngomong segitu, oi? Ulang mana? Hah? Ulang mana? Ku tidak mengir dia dari Medan. Oh, di Medan? Betul. Awak dari Batak. Oh, dari Batak. Geslila ya di sana. Geslila ya di sana. Apa itu lila? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Nila goblok kita main lila. Oh, jangan ngartiun. Sudah lama ada di sana. Sudah lama ada di sana. Ya kinten-kinten tilu sasi ya biaya di sana bah. Dijurik tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Saha ngaran mana? Ngaran mana? Nama awak. Ucok Humarurung. Jeung saha di dia? Sama adik awak. Saha? Butet Humaregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas diri sebenarnya. Aduh. Humarurung, Humaregung. Ai bapak mana ngaranna? Bapak apa? Siga Rantang. Ari Inung ya siga termos. Inung siga termos. Hai bapak, siga seeng. Oh, keluarga para buat dapur menurutnya. Bisa bahasa Sunda. Sagedik.
Sakedik aja lah sakedik. Sakedik kamu bisa bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Mana ngesela di Sunda? Abi sudah lama di Sunda, dipilusasi di dia. Abi buka pemajikan orang Sunda si Mimin. Betul. Oh berarti mana yang bisa lagu-lagu Sunda? Meskipun awak dari Batak, tapi awak kena kesinian kebudayaan Sunda, awak resep. Resep aja gilin resep. Itu resep. Naon awal itu paling resep itu ngalagu Sunda itu orang Sunda. Ngalagu naon? Lagu teng-teng ing-eng apa? Oh itu enak lagu teng-teng ing-eng. Teng-teng ing-eng. Ayah lagu Sunda teng-teng ing-eng. Ya ada, kurang gaul lah kau. Lagu teng-teng ing-eng itu paling enak itu. Mana? Jika lagu teng-teng ing-eng. Masa kau tidak tahu? Nukumaha yang begini. Teng-teng ing-eng. Kunaon ngantun ke Nabi. Teng-teng ing-eng. Teng-teng ing-eng. Perasaan awak itu teng-teng ing-eng. Teng-teng ing-eng. Oh teng-teng ing-eng. Tak, awak itu paling resep lagu Cengkurileng. Oh, Cengkurileng. Cengkurileng. Cengkurileng mana? Cengkurileng. Ya itu Cengkurileng. Nunggu mah yang gini. Cengkurileng. Cengkurileng. Entrep dina Cengkurileng. Nah, jurik dah. Lain gitu. Gitu. Cengkurileng. Cengkurileng. Entrep dina dahan kai. Lainnya Cengkurileng. Dilegu mana? Lamun kai na dituar entrep di mana? Cengkurileng. Mak jalmi na jujur. Bisa Cengkurileng tapi jalmi. Ya Cengkurileng itu jujur orangnya. Kalau Cengkurileng itu entrepna dina Cengkurileng deui. Kalau Cengkurileng entrepna dina entok dilodok. Oh. Guys, tong lagu Sunda saya mangelakeun aing. Lagu dangdut teh. Nah, kalau urusan lagu dangdut awak orangnya. Bisa mana kecil. Insya lagu naon. Awak itu paling resep itu lagu dangdut itu paling resep itu lagu kopi dangdut. Nah, kopi dangdut supaya nemboga hajat ngerti mere kopi ke badalang. Si bere nayaga mah. Sian dia we nayaga na teu ngarti kaing. Oke. Lagu kopi dangdut sisok. Okay. Nayaga. Asa kurang kompak nayaga piting ieu. Nayaga. Ada masih satu yang kurang ngomong tuh. Nayaga. Yo. Masih belum kompak. Nayaga. Kurang kompak. Nayaga. Kurang kompak. Nayaga. Nah, itu kompak. Kompak naon ya kompak jempena. Kopi dangdut ya. Nayaga. I want to sing kopi dangdut. Sing a song kopi dangdut. Are you ready? Okay, kopi dangdut. 1, 2, 3, 4. Asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Tetap jantungku akan ikut irama, karena terlena oleh pesona halunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria,
akan cintaku yang telah lalu. Yo. Dalam ucapan kami kita jauh di kayu terdengar alunan melodi cinta yang menggelora. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, kopi dangdut, dah kopi dangdut, ayo nama kopi dangdut, ayo nama makana kopi dangdut. Ganti, nasi tu dia jangan jadi pongan. Ayo pohon. Hah? Pohon, sorry juga ada jepongan. Nah, rubah ngomong deh. Cici ngomong deh. Macam mana pula lah kau? Oh, salah ada dengean mun aing. Matak dengekeun heula atuh batu teh. Cici ngomong deh. Biligu lah kau. Oh, bener aing salah denge. Dengekeun batur ngomong teh supaya kaharti. Hah? Sing supaya kaharti ning eta bisa ngomong kitu juri. Naon? Cina orang Batak sih teh. Ai heueuh nya euy. Dalen orang Batak aing mah di mana sia? Di Baok Cedan. Orang Batak baru didengekeun ku aing. Aing teh urang Baok. Kajida-jida teuing aing teh nipu we, abong kaji lemah ganteng. Abong kaji lemah manis nararitu we ka aing teh. Sia naon eta? Teuing. Naonnya? Meuni teh dianggap ya aing ngomong. Ieu teh aing ngomong teh belegu. Oh, radio meureun. Disangka radio aing buka kacamata tuh aing. Nah, ka aing ini. Wah! Sugan teh melon. Goblok jemput melon ka aing awas ya sungguh terlalu. Pret. Gus. Jatuh siung harap nyebrang ora bisa kepalangat sini banjir harap nyawang ora bisa kepalangat sini jalir kepalang sini jalir mikiran apa dan semiji gawe pisah keter ngati yoman gawe pisah keter ngati
rata setengah marga puta-puta samia rata setengah marga kang setengah marga iya lawan atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang pamilik anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagaya dulur-dulur si goblok naonanya batur-batur rame rampak sekar poka grup der manarikeun maneh kaciri hayang kapujina kulunungan teh heeh kaciri sama yang diberi THR yang nyaho heeh nah hiji kulunungan kaciri sama yang diberi dahar yang nyaho paduli teuing sungut aing sungut aing diwawalan ku aing sungut diberian dahar ku aing ama kejeng pepilun kana urusan aing kumaha aing lain kumaha aing pang maneh teh rombongan urang saha maneh teu hararayang teuing aing mah teu hayang ngahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mah ngahiji jeung para miskin aing mah jelema beunghar aing mah menak saha beunghar aing beunghar naon mah nya nu beunghar bukan masih teh mamawakan buuk dawa bukan dalam kayang aing meneh wah bukan daripada untuk maneh juga pager untuk aing juga pager cenah heuh goblok aya naon ge teh Gusti cicing lan cicing mana tadi kita lompatan cicing maksud aing teh jempe oh jempe mun tadi jempe gitu dah abdi mah jelemana nurut lamun cek dulungan jempet ya abdi mah cuma teh tarang ngomong deui lamun si itu dititah ngomong teh ayo jempet ngocoblak lamun aing dititah jempet dulungan teh abdi mah jelemana nurut cuma teh kawas teh kaput ya tarang ngomong deui abdi mah lamun si itu ayo ngocoblak dititah jempet ayo ganeng sia nu ganeng bina-bina teuing sia ini serba salah aing ya. Engko aing jadi ditajempet tapi dicarekan. Udah ganeng sia. Ganeng uci tarik. Abdi malah launan. Melawan ngalawan sia kadunungan teh. Jurig sia. Nya dunungan bawaanana jurig, dununganana genderuwo. Kasaha sih nyebut genderuwo teh? Wah. Nyebut genderuwo kasaha? Nya kadunungan. Kaing sia teh. Dikepret sia ku aing. Nya ditakis. Ngalawan sia kaing teh. Kana ngalawan dikepret nyeri. Nya ditakis. Malik-malikeun aing ngomong teh. Teh dibalikeun mah tutung. Aing. Ih. Temu deukeut tidak gor ku aing. Untung jauh. Ini mumul eleh sia ngomong teh. Daripada eleh hobong leuwih ade ngajual imah aing mah. Goblok. Aya naon ieu teh Gusti? Teu aya naon-naon. Oleh ka sia. Oh, jangan teh ka abdi teh sekali-kali abdi yang disebut Gusti. Iya dunungan urang aya kararepat hayu urang bantuan. Oh, saya mangga. Ayo, ulah aya nu tinggalin kabeh oge nyata pikeun bantuan dunungan urang. Saya mangga, ayo dit, saya mangga. Dengan buri nyai
mun aing manyingka sia nu ngadupa ka aing sia nu ngamah belagu hei aing dirawat naon sia eta teh dudungan belagu oh nyaho aing nah atuh disemplak nah hari dudungan salah rek diantep nah pamimpin salah rek diantep manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngamah nah ieu hukum teh gunana keur nu teh hukum nah hukum teh gunana keur nu sangsara hukum ai bangsat hayam didurung bangsat motor dipayahan ai bangsat duit negara diangkat anjing ku sia mantau dikeprokan aing paling japati Dukung batur mengadukung yang teuing yang didukung ku jelema goreng patah ayo sarare ini sini ayo orang hei hayo hei hayo dengarti aing naon ongkoh kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat tapi ngumpul di dieu teh ngomong teh naon baralik deui astagfirullahaladzim urang teh kudunungan teh dititah ngabantuan dunungan teh aya karepet ayeuna teh ngitu urang gempur nagara ajar padang ngarti oh eta mun kita tadi atuh ngarti ayeuna mah hari masalah eta mah kumaha keyakinan nu maot marek ditahlilan teh atuh henteu oge teu naon lain nu modal aja ayo we ka nu modal sia cilaka jang disangka itu Allah dibulak gitu itu buta-buta dibelah kaler aing datang deh lain dibelah kaler urang-urang Kurawa datang ka dieu Panawa jeung Kurawa rek gempur deui aduh aing kumaha geus kieu ye beuki riweuh kejadian ieu pada diserang negara aing walah cilaka aing Alih kidul sedanten ulah dia bala tamtama hangkot buta atuh tipalih kaler pasukan Kurawa oge Panawa di nagara Astina parantos siap-siap gagah gempuri angin iya nu di payunan teh di payunnya eta sedanten ulah dia bala tamtama buta-buta ayo maju Wai bangsat bayuk. Anjir kuatan jelema teh. Wah. Allahu Akbar. Subhanallah. Hei, menitulah si jelema. What?
berjuang mah kumaha aing. Beres. Teka polanya Kang. Ayeuna ngalawan buta engke ngalawan Kurawa babat ku aing ku ieu deui. Beres. Naon teh Kang? Buta-buta heula pe heula ku aing. Bener sok Kang. Jakmon ku aing kitu teh. Iya. Aduh. Mau tepejat ku aing sia. Kang, mah tepejat. Aing bakal ngalawan Bima ke jeung Kurawa ditakol ku ieu ku aing Bima. Babat gue. Ada. Dakmur ku aing kita. Ya bae lah Kang. Can unek teu euy. Mulit ting euy. Aduh. Aing. Masya Allah. Aya buta mah dakmur ku aing. Kadek. Oh ya. Lamun teu apa kana iketna jo jebre deui mah aing. Untung apa sarua jeung aing iketna. My brother. What's wrong with my brother? Lain what terong si teh. Haling mentong aya hareupin aing. Naon aing geus eta? Abong boga rezeki. Rezeki naon sia? Ning eta boga kado. Lain kado. Moja teh kado anu ieu. Aya buta mah ku aing. Mana nyeri teuing. Nyeri hati kita melarkeun pamajikan teu eling. Aduh kalah ieu tega teh teuing. Nyeri walaupun di bubaran wajeun tumpuran wae ge penasaran. Pemurah keneh pemurahkan tatian. Paling merah aing mah rek kawin teuing. Hei, Urajan, utang pati bayar pati. Waduh, pecah sorak goblok. Utang wilang bayar wilang. Hah? Maju sia. Kurang ajar. Alah, lieur. Woi. Iya. Lanjut di bunang. Ngoyong. Iya. Aduh, di bunang deui. Halo, baru kana mah. Iya. Anjing bunang. Iya. Hirup kene kokodna euy. Ayo teu beunang. Goblok ngahina kene ka aing. Ayo teu beunang. Ayo teu beunang. Ayo. Mai. Naon? Adil. Naon situ? Adil. Naon? Uing rek maut. Muji, ge juri ge turek paeh mah. Mane teh heula lamun geunah di akhirat buru-buru SMS ka aing ke dieu. Paeh mawa HP. Uing rek maut. Heunji, aya amanat. Alah. Ama aya pesan yeuh. Naon? Urang dieu. Dieu kajidinya. Ieu. Naon? Uing rek maut. Heunji. Lamun uing maut bejakeun ka pamajikan uing aa maut kitunya. Omat pisan lamun aya pamajikan uing ayah maut kitunya. Si brapokinoy teh. Ge ku dewek dibejakeun. Omat pisan. Saha pamajikan maneh teh? Pamajikan uing nya.
Desi Ratnasari. Desi Ratnasari mana? Artis? Artis eta teh pamajikan uing. Lamun uing maot bejakeun des ayah maot kitu nya. Ka dibejakeun ku aing. Nya abdi maot teh nya. Sok. Ayeuna kumaha sia Ayeuna we Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyati Allah mulang deui ka Allah. Mudah-mudahan arwah anjeun cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Bagja deulejang. Cacak buta bade maot nyebatkeun Allahu Akbar. Urang mah manusia biheung teuing. Sedengkeun lamun bade maot nyebatkeun Allahu Akbar disebutna mati fisabilillah. Cacak buta. Nah, ari urang jelema. Tapi gelis pamajikan nama euy. Desi Ratnasari. Oh, artis atuh. Rana bener nya. Kawin ku aing. Ulah si goblok. Sugan tinggal semua arsa. Eta meureun nyawana karek nepi ka Lur Agung. Kucing aing ditajong aji. Nyelek keraangan yang udara. Dulu. Saya. Saya. Wala. Aji mi keluar deui. Mangkaning 7.000-un. Lebar euy. Balagu pisannya jelema. Lebar euy. Hayang pek atuh sia tah. Pek tah. Dibagi atuh. Dihakan cewon. Dihakan ku si Ewon. Geus eta mah tong merumi. Heeh. Dihakan ku lanceukna. Ya walau hayang utah hayang iket yen THR kamari tambahan deui. Ngobateun cetek hayang teh. Ih, atuh teh bos sampeyan hidup butuh. Aduh ampun, Mang. Aduh ampun. Bismillah damel wiwitan muga Gusti nandang hujan nang tayungan nang hujan. Alah ampun abdi mah tong disiksa. Inungan ayeuna mah tong disiksa. Abdi nya robbana alamin mugi Gusti nang tayungan. Allah. Balik deui teh mah. Allah. Ampun, istri pas-pas deui, Bro. Wala. Enggak. Kabur ku batu baju. Manya ya neon ngompol. Hujan naon teh? Aduh, utah hijuri. Paingan meni haseum. Yang ngajar si teh. Si teh ngutahan ka aing, Bro. Ampun, Bang. Ngutahan si teh ka aing, ampun, Bang. Alah. Lekir. Ya. Jangan ribut. Ada sesuatu yang harus diperlihatkan. Iya. Mau disetting dulu. Jangan diedarkan.
Uluh mun urang mah dikolornya euy. Karakter poe tapi tutung. Aya nu koneng anyir busiat. Ih. Busiat amit-amit amit-amit. Hey my brother. Situ brother naon sih teh? Naon eta buta busiat mana? Si balagu naon? Ain nu kieu ain busiat. Nah, manya busiat nu sapiring. Ieu mah ngaweluh merentuk. Mun loba kitu. Jeung aya benih jagung, benih tomat teh kumaha teh. Naon sudah ulah jeung dicoelan kitu. Keur eupan. Eupan naon sih teh? Eupan laut. Awes beukeun mungkin. Dolo. Oke mah. Tuh, sakieu mah menang geus deung lagrag deui. Mata cing ati-ati sagala rupa. Curiga. Majar teh keur eupan. Wala kana sumut aing. Untung beuki. Tuh mun make uyah enak ieu bieu. Ya tuh. Kumaha aing harapan Kurawa deuleu euy. Aing bade ditu heula nyerapan Kurawa ya. Kurang ajar maju ayo. Ajar. Awas ya bemas dikersa yang domam. Iya pati kiras jenta dicamak dening. Dia cahaya belum ingat pulih ke jati pulang kasar dan dia keluar togok teh cuma ya. Aduh. Nyangka mata pedas ya kai pasang. Kurawa geus deukeut ieu buta ieu teu ngarti naon maksudna. Kurang ajar awas. Kurang ajar modal kadieukeun sabasat moal bisa modal hai maju wasat aing boga ajian ti kajauhan samarukna aing teh boga wasat bisa si goblok awas bayu baja satrenya kurang ajar bayu baja satrenya ayah itu kata tenggulan di kejauhan dulu ilmu itu simpel riset bayu baja tuh tenaga satrenya tuh uyupung waduh lah naon aduh hey my brother siap goblok kayak my brother naon katingali ku siap yuk naon tingali eta raja jeung buta silih kepu make tenaga teu kejauhan bau baja tuh tega sapari itu telinga tah mumpung aya urang Kurawa misieun naon urang turutan kumaha sia jeung aing gelut meureun kitu teu kajauhan ditunggu
Api-api na tapi cuma nanti bayu bajra. Cek. Ah, dewet tidur. Waduh. Tamane sarwa ku aing. Sakarnya tuh mana teh puyuh gitu dah. Oh, jika itu sok beres tah. Sok. Atuh mah nya joglu teu kudu aya masalah heula. Heula. Sok aing minjeun masalahnya. Heeh, sok. Nah, dia teh ngadupak. Ye, naon si teh? Molotot si naon? Naon sa ngadupak aing? Atuh hampura we kitu mah tuh. Bila sakitu? Heuh, atuh di hampura. Moal jadi gelut atuh moal jadi gelut. Kumaha? Sia da ngamek ka aing, blok. Atuh moal jadi gelut mun sia ngahampura ka aing mah. Oh, sok. Aing jadi balik deui. Naon ya teh? Naon? Wani-wani sangat lupa kain kawas kablak mata we juri. Budak mana sia? Ye, naon teh atuh hampura. Eueuh hampura. Kurang ajar sia emang na.